Mitra pamirsa anu mulia, pupuh anu kahiji asmarandana dina laras salendro. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling masing eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama asika papada jalma ucap kadrejeng lampah tingkah pola sing merena runtut rukun sauyunan hirup jujung panggih jeung kamulyaan. Pupuh anu salajengna nyaeta balakbak laras madenda. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan kunu jajan, si hot-hot nu ngaladangan nu jarajan sukan-sukan. Aya warung sisi jalan rame pisan kunu jajan, si hot-hot nu ngaladangan nu jarajan sukan-sukan. Pupuh anu katilu dangdang gula pelog sorog. Mega berem surup nagus burit, ngalang layung panas di pikiran, sikur jangkung jahe kuning, nah tepalai tepung sim abi mah ngebenying letik, ari ras di mataan gedung tengah laut, ulah kapalangnya
ela paripaos gunting pamelahan gambir kacipta salamina mega berem surup nages purit ngalang layung panas pipikiran sikur jangkung jahe koning nah tepalai tepung sim abdi mah ngabenying letik ari ras cimataan gedong tengah laut ulah kapalangnya bela paripaos gunting pamelahan gamir kacipta salamina hiji basah hiji bangsa bangsa Indonesia hiji bangsa hiji nusa tunggal nusantara seler suku bangsa wewengkon mana-mana suka duka wujud bangsa Indonesia. Pupuh anu kaopat nyaeta pupuh Durma dina laras Pelog. Moal ngajat sanajan ukur satapak geus pasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sejabalik najan palastra mati di medan jurit moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sejabalik najan palastra mati di medan jurit. Di mana si penjajah pada amarah marudah manan kapok anggur gaul najan dipuyuk dirojok negeri sapuana umumna ngabela nyempad rasa politik penjajah tapi nu ngajajah kepasrah tisadra terus meres ngahina nyerina. Pupuh anu kalima Gambuk dina laras Pelog. Ngahulang banget bingung henteu terang kamananya init turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keungsieun aya meong. Ngahulang banget bingung henteu terang kamananya
indit turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keung sieun aya meong pulang ngahulang raga menang hati ratu tutung bulan terang saler kidul turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup heung sieun aya meong. Pupuk salajengna nyaeta gurisa larasna salendro. hayang ting berang geus berang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nambang jeung diajar na begambang Hayang teuing gara berang geus berang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguruan memang jeung diajar na begambang hayang teuing geura berang geus berang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang mok rek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna begambang hayang teuing geura berang geus berang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna begambang. Pupuk anu katujuh juru demung dina surupan pelog liwung.
Munggunu hirup di dunia ku kersaning anu agung, ku kersaning anu agung, geus pinasti pagi, geus pinasti pagi, jeung dua rupa perkara senang paselang Munggunu hirup di dunia ku kerasaning anu agung, ku kerasaning anu agung, geus pinasti panggih, geus pinasti panggih, jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung. Munggu hirup di alam dunia ku kersaning anu agung, geus pinasti bakal panggih, suka bunga jeung sedih, dua rupa nutumiba kakabeh jalma di dunia, senang patumbuh jeung bingung, eta geus tangtu kasorang. Pupuh kinanti nyaeta pupuh nomor 8 dina laras Salendro. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung peuting, huriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungguahan, naon bae nu kapanggih. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung peuting, nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa rada patembalan, nu kitu naon ngaranna. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa rada patembalan, nu kitu naon
Pupuh anu kasalapan nyaeta lambang larasna masih salendro. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kada. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kada. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Pupuh nomor 10 Magatru laras Madenda. Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi leles lima ngantarogong. Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi leles limbangan tarogong. Sukuna pakepisilu panona opat harerang lempangna semu lesu ngalengkah teu bisa gancang. Sukuna pakepisilu panona opat harerang lempangna semu lesu ngalengkah teu bisa gancang. Mas Kumambang pupuh nomor 11 larasna Madenda.
he manusia manakan yaya teuing teu aya ras-rasaan kaula make disumpit naha naon dosa kula he manusia manakan aya teuing teu aya ras-rasaan kaula make disumpit naha naon dosa kula naha abong ti nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan Pupuh Mujil laras pelog mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantun nundung aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantun nundung Nomor 13 Pupuh Pangkur laras Salendro sejanya bangelalana ngitung lembur ngajajah milangan kori henteu puguh
nudi jugjug balik paman sadaya nutima anak tiluan semura rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati sejanya bak ngalalana ngitung lembor ngajajah milangan kori henteu puguh nudi jugjug balik paman sadaya nutimana tiluan semora rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati itu budak gemul awak gemruk bayuh-yuh gawena kedul ukur heuai jeung nunutan ka sakola unggal poe kaberangan barudak tong nurutan kanu gemul kokomoan bisi kedul jeung ogoan awal akhir katempuhan Pupuh pucung pupuh nomor 14 larasna Salendro lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet loreng lipas luncat kana pager dengdek bajing kuning jerang belang buntutna lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet loreng lepas luncat kana pager dengdek bajing kuning jarang belang buntutna batur urang diajar sing suhud ulah lalawara bisi ente-entenae batur seri urang sumegruk nalangsang hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawara bisi ente-entenae batur seri urang sumegruk nalangsang pupuh nomor 15 nyaeta Sinom laras Madenda warna-warna lauk empang aya nu sami jeung pingping pagulung patumpang-tumpang ratna rengganis ningali warana ning lauk cai lalawak pating suruh sepat pating karo cepat
julung-julung ngajaling jing sisi balung baling bing sisi balung bang warna-warna lauk empang aya nu samijeng pingping pagulung patumpang-tumpang ratna rengganis ningali warna ning lauk cai lalawak pating suruh sepat pating karo cepat julung-julung ngajalingjing sisi balong balingjing sisi balung bang harta padu nariangan harti padu narambahan harta harti serwaguna pada bisa meregupi bisa hasil kapan aja sok yumponan cita-cita harta harti sok manfaat dapon dirasa taliti pupuh salajengna wirangrong barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon ngon-ngon nungtut ilmu mangka geto mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon enggon-enggon nungtut ilmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nungtut ilmu jeung pangarti masing rajin soson dibekeleun hirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela pupuh anu pamungkas nyaeta ladrang aya hiji rupa sateletik engkang sok luluncatan dicai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah aya hiji rupa sato leutik engkang sok luluncatan dicai ari bangun arek sarupa jeung lancah coba teguh masing telik eta gambar sidik sato naon itu wanda rejeng di mana ayana coba teguh masing telik eta gambar sidik sato naon itu wanda rejeng di mana